Mang. Oh, Naon? iya Mang. Aduh. Assalamualaikum. Salam Mang. Alah, ai akang keur naon? Yo, tadi teh kan aya Mang Edo Heeh, mengabarkan ke saya. heeh, Yuk Kang, cenah. Kurang ngalaliwat. Sabae teh. heeh. Ah, cenah kewe jeung si Bah Pepoy. Oh, nya yuk teh teu naon. Ngadaguan urang di taman. Teh kitu. Ai mamang reka mana gaya di sapatu kieu? Mang oge na rek lalajo. Lalajo naon, Mang? Lalajo ayeuna teh kan aya talenta ngora di Ciamis. Ah, Alexandria atau Alexa. oh Putri Alexandria eta Heeh. anu dina Indosiar. Heeh, milu dangdut akademi. Dalapan di Indonesia lolos yeuh. Los. Alus. Terus mamang nonton di mana? Mama ek nonton ayeuna di alun-alun Kabupaten Ciamis. Kapan dihadiri oge ene teh ku Bapak Bupati. Upaya lihat. Nya. Jam sabaraha ieu? Jam 7 tos isa biasa. Oh jam 18. Oh, yang kitu urang ka ditu nya. Siap. Oh, siapa tuh Mang? Heeh. Gitu. Moal nganturkeun ah. Heeh, keun bae. Mamang eka ditu heula ka alun-alun meungpeung beurang keneh bisi eueuh tempat. Siapa tuh Mang? Heeh. Assalamualaikum. Salam ka Perliat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kuring Mang Ventilasi Tim kuring Kang Gani Pati. ngajak ka warga Tatar Galuh Ciamis di mana we ayana hayu urang ningali dina engke wengi di Dangdut Akademi Dalapan Indosiar Putra Pituin Tatar Ciamis. Galuh Ciamis baris tampil dina DA Dalapan urang nobar di alun-alun. Kaping 13 ike jam 7 Mang. Tos bisa. Nah, di sarangan oge ku Bapak Bupati Kabupaten Ciamis, Ku Bapak Herliat, sareng FJG. Forum Jurnalis Galuh. Ya. Dukung terus Putri Alexandria kangge Ciamis. Maju mantap.